Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di kelompok kebudayaan Sisingaan Bandung Dage, salah satu karya kelompok Simkuring Sabar Kanca nyata tentang kebudayaan Sisingaan. Langsung baik dimulai. Sampurasun, wilujeng patepang sareng simkuring dina acara Warta Sunda BMTP. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan kabudayaan Sunda nyaeta Singa Depok. Singa Depok mangrupakeun atraksi kesenian tradisional urang Sunda anu dipidanganana ku cara merenahkeun budak sapasang luhureun sisingaan anu dibarengan ku opat panari make iringan tarompet jeung kendang. Singa Depok mangrupakeun pintonan anu atraktif jeung ngahibur panontonna. Seni khas budaya Sunda ieu ayana di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Singa Depok mangrupakeun seni pintonan rakyat Subang anu masih aya nepi ka kiwari. Singa Depok diciptakeun dina taun kira-kira 1875 ku para seniman Sunda margi ngemut kadatangan kesenian Reog Ponorogo ka dayeuh kasebat anu dibantun ku kaum urban ti Ponorogo. Nalika tampil eueuh bebedaan anu atra antara sisingaan modern jeung sisingaan tradisional. Gerakan anu atraksi nalika tampil eueuh bedana anu Nalika tampil eueuh bebedaan anu atra antara Singa Depok. Nalika tampil eueuh bebedaan anu atra antara Singa Depok modern jeung Singa Depok tradisional. Gerakan jeung atraksi nu ngangkat singa mintonkeun gerakan anu meh sarua. Pintonan Singa Depok dibarengan ku sora tarompet jeung kendang jiga musik pencaksilat. Sapasang budak leutik anu make baju adat Sunda ditaekeun kana sapasang sisingaan anu diangkat ku opat penari. Gerakan-gerakan jiga jurus pencaksilat dipintonkeun bari diseselan ku Rupina sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring ka pamiarsa sadayana. Mugia warta ieu tiasa janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara Warta Sunda dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng abdi dina acara kelanya latihan sampurasun. Patepang deui sareng simkuring dina acara sampurasun. Patepang deui sareng kuring patepang deui sareng tradisional urang Sunda anu dipidanganana ku cara merenahkeun budak sapasang luhureun sisingaan anu dibarengan ku opat penari make iringan tarompet jeung kendang. Singa Depok Ta'ala wabarakatuh. Wilujeng tepang di acara patineung tuturai tongretong ge. Di pedar ku kelompok Sabar Kanca teh salah sahiji kebudayaan nu aya di urang. Aya menyebut sisingaan, aya menyebut Singa Depak, aya menyebut Singa Depok. Keun teu jadi masalah penting kumaha carana budaya nu teh biasa dimulai ku urang sadayana. Lamun teu urang rek usaha deui mangga sumpingan tampilan nu di pedar ku kelompok Sabar Kanca kan
Afi Hendy. Tong hilap like and subscribe.